matuh nyangu gula kami teh lapat usaha we anggar betul mah kudu usian pikiran nasi terus mengalir kemana segala singkuk ya rumah kurang kore di tukang dan hasilnya kore dan bungkul kita pala dulu dan tim naon nih ah Kowe ngader ini jendongeng wae. Kos batur usaha naon atuh? Naon atuh. Kurang kerja arah rese segala ini. Mal cukup pengalaman ngadenge jendongeng karena naon. Kamu mikir suka kumaha gitu. Tugas. Nama apa tidak cai kumaha da kudu sumbujan kita cai kasaha meureun barengan loba cai mah ai maksudnya itu biasa nama panaton nyin umar teh ah ba kejoeun eueuh bisa atuh ayat mana atuh bukan poe ngan ulang jantul suluh kejo Kos batu mungkin 10-11 ya, dengan. 30 beas itu. Nah, kela kami now. Pinjam atau kalau kita tangga pula. Kamu RT semangat suatu buka sama. Oh, kamar gitu pancan kabayar. Suatu kami sudah. Mana tuh lah. Palang siar ke naon ke nyangan pikir kaos batur kami suka orang nangan dengan nama lah sugan gitu sugan bebenangan naon sugan usuk sugan betul mah perlu diusian hirupkan kia jeung kieu enggak poe mah kejuan eueuh suluh eueuh usum hujan salaki pot eueuh gawe napisan aing mah kan ulah jantung ngadengkeun dongeng wae teu perlu dieusian beuteung mah sirah jangar bang hari nagih bang minggu nagih rek di mana atuh cenah ngobrol wae pamanjut naon deui wae atuh si tahu saha ti Gusti agung aing mah sugan main harpan jeung sangunan kami suka rek usuk kasaha deui atuh ari Abasia kamari oge pancan dibayar ngetiplik wae sugan kitu mah nyatoing atuh bukan ka buruhan wah pusing pusing naon pikiran naon wae ka Pak RT pan kamari oge ka Bu RT dibere oge ngan satengah gelas mangkal kadi hakan beurit kita hakan pisan kami nyaku dulu kami rek usaha heula sugan bebenangan kamari kitu meunang geuning apa nya sugan ayeuna mah manya teuing atuh Gusti Allah teh ieu teu karunyangan ka urang isuk jedur teh ka sore jedur mana bebenanganana angger we nu dihakan mah di imah-imah nya kembali atuh kami mangkat heula nya doakeun ye menang nyesehan dipoekeun teu gararing dilepadeun ge angger ku sorangan keneh wae aing mah wah anak balik-balik hayang teh babantu naon bantu naon akolo teh pisan ieu mah pan nyeseuh sorangan dilepan sorangan
salaki mah nguseup deui angger oke Jon sita pamajikan sita unjam injem kata tangga pusing setoraneun mata hirup yang semal eureun kapusing memang sagala bures kumaha tuh kayaknya pakai Jon eueuh kata tangga di wae meureunna tah aing mah wan geus eueuh wae ka dieu balik-balik teh naon balik heula hayang teh kumaha ada bebenangan ieu ka mana-mana ge da nguseup oge atuh menang-menang anak bagong sudah meureun ge asakan reset sama nari abah sia aing mah mayang kieu mimiti isuk kita ayeuna sore balik-balik kira aku kudu disusul sama kitu ka aing teh cuman ge disusul budak lakan ngintip nu mandi Cara kemana Masya? Jalan Cileng gitu. Nyusul iya tah abahna. Oh, kemana sana? Indah tadi ngomongna marek nguseup. Oh, kade atunya ulah eta. Coba foto gitu. Mau itu poho deui. Abah teh di mana eta? Abah reka kebon, abah teh. Bola kebon saeutik. Tapi mah kos teu eta lah terus teh boga nanaon. Oh, naon atuh? Abah malaleueur aing mah. Bangga aing pahala. Kudu wae ieu teteangan aing mah. Panggihkeun wae kumaha di. Terus kan aing oge. Ampun Gusti. Tah geuningan ieu jalemana astagfirullahaladzim di tayangan ari abah sia mau balik-balik ya telah Pak Kusut kan bebenangan Pak Kusut ya usut teh lah ampun rek kumahaan bebenangan anak ieu teh isuk cebutan bebenangan keneh wae ampun Aisyah nanaonan ka dieu deuh. Teh heula tong ka dieu padahal mah kita bebenangan guys, suga pedeng deui meunang. Ini disusulan teh geus murid. Geus ruang liwung kieu aing bisa ka bawa caah we. Coba ge dengekeun. Ya. Naon di? Jon aing can meunang beas kumaha atuh. Nu mere eta teh tetangga. Aing geus ka ditu ka dieu geus eueuh nu mere. Awas atuh ya Allah kali cicing di ditu kami oge balik atuh udah mah es disolokan pulang aing teh atuh da cicing kasalaki goreng patut oge da bisi kabawa saah naon bisi di akan bayawak naon cicing aneh cicing keur nyanggut ya tuh ya tuh benang kos kieu patu geuning sia. Buah putang aing ieu mah. Aduh jeung pagi deh. Yang dasar Saya geus panjat orang baik ah, geus hormat keren. Yang soten lauk naon. Heuh gaya bebenangan kos kieu patu lumayan eta oge seuseuh jeung maneh. Kami pangmeulikeun teu bisa nu halus. Geus kemaya lumayan we. Cuma beresan heula nu balik lah. Da kami gerek balik tadi oge. Udah saya. Hayu. Saya gila. Ampun, asa diganjal-ganjal. Kos aing teh gablek gua diganjal ku kieu patu. Diganjal aing tadi labu ke di ditu lewat meureunang. Ampun mama ini saya gerak balik. Ayo, heula atuh.
Ampun. Ayo. Salaki kasambutna. Maah wae aing mah ngajak nulis tulis. Kudunya naon. Ieu garek hutang berarti. Lumayan lah utang-utang oge. Ayo atuh nina. Ayo teh geura aing lieur. Murid manten.